Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Ki Kampak rek mere judul kamerkaan teu bisa taraweh. Ki, emang aya anu kitu Ki? Buset, lain aya deui loba ah. Ayeuna ti beurang puasa nahan haus lapar dahaga kan panan poe panasnya, aduh menikot lesu teh aya nu kitu pasti loba. Tah anu sok bener-bener ieu mah nafsu kan udahareun mah eta teh aya nu bala-bala dibeli, kolak dibeli, sagala dibeli weh, asinan dibeli. Begitu buka bingung, dahareun loba teuing mayak nepikeun ka jambu batu ge aya di dinya. Da hawa nafsu teh akan ti beurang lapar. Habek di dinya heueuh, asinan, habek bala-bala, habek kolak. Akhirna beuteung nyeri kateuhak. Haduh, haduh. Tah teman Ki Kampak eta aya si Samin ngaranna nya. Haduh, eta mah heueuh can cai es glok 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 minum beak 4 gelas. Begitu naik taraweh boboroah taraweh, akhirna tara sawareh. Eta beutungna gede. Ngeh weh. Aduh, boboroah bisa taraweh. Nu aya awak dipandian. Da kamerkaan teh nyeri beuteung teh. Aduh, Ki moal bisa taraweh uing mah beuteung nyeri cenah. Tah barang dahar wis sakaliguskeun. Mentak naon atuh saeutik-saeutik. Ulah sok ngalajur teuing nafsu ai keur puasa ge. Sok jadi kamerkaan.